Numantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun. Dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat. Hiji tak berlidah, tak berhati. Kedua berlidah, tak berhati. Katilu berhati, tak berlidah. Kaopat berlidah dan berhati. Masya Allah. Imam Ghazali ku hebat-hebat teh. Lah, cenah eta mah hese bahasa batur, bahasa parahyangan aya di Bandung. Kumaha ca bahasa Bandungna? Bahasa Bandungna kieu manusia kabagi opat. Aya anu murah bacot, murah congcot. Aya anu murah bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, murah congcot. Tuh aya bae eta. Sarua ta jeung nu tadi tah. Balikan deui ngajina. Katalar-katalar nu ieu hatuh ngaji. Nomor kahiji aya nu mahal bacot, mahal congcot hiji tah. Nomor kedua murah bacot, mahal congcot. Nomor katilu murah bacot mahal bacot, murah congcot. Nomor kaopat murah bacot, murah congcot. Masya Allah, mantep eta. Tulis, ya bacot congcot kieu mantep ya. Emang siapa ngajina nu karitu bae. Asal dibere kaedah bae geus teu paham. Ieu bae. Artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan tak berhati. Mahal bacot, mahal congcot. Ieu mah jelema ngomong agama tilok, ngomong syariat tilok. Kemudian atuh ngalaksanakeun ge henteu mahal jasa. Bacot teh teu daekeun ngomongkeun agama. Bacot teh lemes eta. Bahasa lemes eta bacot teh si hades ya. Bacot teh mahal. Teu daekeun bae ngomongkeun agama teh alergi nya mah. Kitu keneh hatena teh kana agama alergi. Tenyaho didinya teh keur aya pembangunan majelis taklim, pondok pesantren, kitu keneh masjid, teu daekeun sama sakali ngomong tilok kana agama, nyumbang ge henteu. Kitu keneh aya kiai ngahadiran tiloknya mah, kemudian make ge henteu. Nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan, tak berhati, artina mahal bacot, mahal congcot. Mudah-mudahan di Cilongok bae. Aya ge di ditu di kampung pondok aya tadi. Di Pasar Kemis mah aya tadi dinya teh. Di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa. Aya ge duaan lalaki jeung awewe doang. Ngan anak baranakan ajuna. Tuh hiji tah. Tengetkeun tah. Termasuk kafir, termasuk bangsa mukminin maksiat. Eta mah moal mi'raj teh nu kos kitu mah. Moal pisah kajen kumaha ge. Paeh cilaka. Nomor kedua murah bacot mahal congcot. Berlisan tak berhati. Nah, ieu jelema ngomong nama ke agama mantep biasa, lain sekadar mantep, mantep. Cak Pamuji mah orang Jogja, wah enak sekali. Mantep sekali. Mun ngomong agama, ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Nyaritakeun Islam, nyaritakeun iman, nyaritakeun sedekah, Masya Allah nikmat jasa, tapi nyana teu pernah mere. Mun nyaritakeun salat ngeunaheun jasa, nyana mah tilok salat. Mun nyaritakeun iman hebat jasa padahalnya nama ka Gunung Kawi malulu. Mun nyaritakeun syariat luar biasa. Oh, ieu haram, itu haram, bank haram, kredit haram, horeng kreditan di imahna loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot, mahal congcot, berlisan tak berhati. Eueuh tage di Pasar Kemis mah. Age di Cilongok. Tibalik. Meureun aya mana dibalikeun ge nya. Tah ieu moal bisa mi'raj teh mah nu kos kare jauh teh mah. Nomor katilu berhati tak berlisan. Murah congcot, mahal bacot. Tilok loba omong ieu mah jelema teh. Ka masjid gurudug tah jariah di deuleu 5 juta. Masyaallah. Kesa bulan kemudian gurudug ke panitia. Tah tulis 2 juta. Ai panitia nama nulisan doang.
Eta lamun ka agama nyana ngadengekeun bae cak kiai teh ya kudu salat nyana teu loba omong datang ka imah langsung salat cak kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong nyana ngajak henteu ngomong henteu ngadatang ka imah terus we tahajud tah ieu mah ieu istimewa ieu jelema nu kos kieu mah ieu teu loba omong tapi hatena bagus. Tah lamun urang neangan pipa majikanin ge kos kieu ulah nu loba omong tapi anu hatena ngeunaheun. Nu terakhir mah murah bacot, murah congcot. Berlisan dan berhati. Ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama. Di mana aya kesempatan nyanangan nasehatan lillahi ta'ala bacotna bagus congcotna gede hatena bagus lisanna bagus hatena bagus ialah waliun min auliyaillah aya kesempatan ngaji nya mah geus teu pandang bulu saha ta saha diajakan ka Gusti Allah dengan ilmuna anu luar biasa. Teu mamrihnya nama dek nyerieun atawa da henteu ngajak bae diomongkeun los sadaekna dicaci dimaki teu aya pengaruh lantaran jelema kos kitu mah geus ka Allah bae hungkul dicarekanan nya ku batur tetep bae terus bae nya mah diciduhan terus bae pokona terus bae nya mah nganasehatan jelema nu dideuleungan Allah doang dibekali ku ilmu nang ti Gusti Allah nyana geus boga ilmu na mantep jasa geus ilmu syariatna aya ilmu torikatna aya geus datang ka hakikat nah ieulah jelema nu kos kieu anu bacotna terus-terusan ngomong di hareupeun raja ngomong bae di hareupeun polisi ngomong bae komo di hareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan pokona diajak terus ka Gusti Allah salahkeun benerkeun teu pamrih nyana diomongkeun galak sadaekna jeung sacablakna nyana diomongkeun tabat teu beres kiai kajen teuing pokona terus bae ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah ajakan jelema daek jeung teu lain urusan maneh urusan Gusti Allah ieulah murah bacotna congcotna luar biasa hatena lantaran lain semata-mata nyarekan lain semata-mata nganasehatan anu galak tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah lantaran di tempat-tempat nu kos karena itu mah eueuh Allahan di hatena nah ieulah teu asa didelekeun ku Gusti Allah perlu dibentur jelema kos kitu mah lamun perlu didoser jelema kos kitu mah tah ieu teu mamrih contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala bacotna murah melalui ilmu ieu congcotna ge luar biasa hasilna pohara berlisan dan berhati